Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kali ini alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang keng kersa mantena katangtosan mantenanana, urang keng panghaturan teu aya tandingna bahwa Allah paparinkeun hidayahna taufikna ka urang sadayana ngalangkungan katangtosan moni anu mulia ieu. Allah ngaturkeun perkara anu sangat mulia bari sadayana anu langsung hadir di haplang barokah tujuan sami-sami ilahi kumerep kehadirat Allah bari ngabuktoskeun urang sebagai hamba di hadapan Allah hoyong ken kamuliaan dunia sareng akhiratna dina pardo ridho rahmat anjeunana. Mudah-mudahan Allah sadayana ditetapkan dina anugerah ketentuan Allah eta nu maha margi teu setiap perintah disarengan ku irodah, tapi nuku Allah diaturkeun ka bapak ibu nya parentah nya kersana Allah. Ini luar biasa. Lamun sur dina istilah ilmu tauhid termasuk dina johar tauhid saja nu dihaturkeun ka ibu ka bapak eta perintah Allah da berjamaah silaturahim teh perintah Allah. Satrasna dikir ka Allah ge perintah Gusti Allah. Jelas pidau Allahna, jelas pidau Rasul Allah. Lamun istirah sur nadom dina johar tauhid. Contoh iman Abu Bakar diparentah dikersakeun. Contoh iman Abu Jahal diparentah teu dikersakeun. Contoh iman ibu bapak diparentah dikersakeun. Alhamdulillah eta nikmat pangagungna. Contoh iman kafir musyrik diparentah teu dikersakeun paratkeun tauhid. Alhamdulillah dina waqti dan mulia ieu kersana Sohibul Hajat Bapak Al Mukarrom Bapak Haji Agus miwah ibu miwah keluarga mantena ka tempat ieu sekaligus pangulem mantena ka Al Mukarrom Al Muhtaram kersana Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ubang Asy'ari salah sawias pimpinan Pondok Pesantren Mursidul Falah. Insyaallah mantena bade ngawurkeun ilmu-ilmu anu aya dina bab nilai-nilai iman Islam ihsan. Wabilaula anjeunna pamidi Majlis An-Nur Bekasi sok teras ngahaturkeun ka jalmi-jalmi talqin atos tapi diteraskeun dina deresan ilmu tauhid eta katida prayogina sareng katida kedahna margi diajar ma'rifat diajar thariqat tanpa ilmu tauhid bade kumaha mernahkeunana leres pa kadituna bilih nyengsol janten kadituna bilih lepat tujuan can lepat keyakinan eta bahaya. Bahayana sanes bahaya edel-edel tapi bahayana ya tiasa dipeleset karena kamusyrikan pami urang teu dipersiapkeun ka tauhidan. Maka teu aya ilmu thariqah anu mutabarok, ilmu thariqah anu parantos masyhur dina kabuktosanana atanapi dina kaayaanana anu tos biasa dimudawamahkeun ku para hamba-hamba Allah nyaeta anu teu ngalepaskeun tilu dimensi ilmu khususna tapi ngarangkum sakumna ilmu yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu
tauhid atau tauhid fikih tasawuf tetiasa eta dikantunkeun eta kena terus diajar dikir misalnya nganggap teu penting karena ilmu syariat bahaya kena bakal aya dina jiwa jeung rasana minder ngaji ilmu fikih minder ngaji fardu ain fardu kifayah anu akhirna dikhawatirkeun kadituna kana jindik eta bahayana dikhawatirkeun kadituna tuluy diajar thariqahna kabahas hakikatna ma'rifatna tapi teu diimbangi ku ilmu-ilmu tasawufna ku ilmu-ilmu tauhidna dikhawatirkeun larina di akidah nu mana paur diantawisna bilih ti peleset jadi offset tos offset kadituna dikhawatirkeun kabjabariahan nu aya jadi teu ngange ilmu tauhid paur ti peleset ngarasa we gugur taklif teu boga aya beban kewajiban urang hidup di alam dunia anu akhirna dipeleset kana akidah jabariyah. Nah, teu make tauhid deui kadituna terus langsung bae dengan pola ilmu anu di ku bahasa syariat unggul tanpa ketauhidan tanpa kamarifatan dikhawatirkeun karena berakidah mu'tazilah anu akhirna offset deui wae. Maka alhamdulillah ngalangkungan di Suryalaya ngangge metode thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah kudua thariqah eta tos urang kedah surti qadiriyah diauskeunana lapadna kalimah la ilaha naqsabandiyah dina qalbunna mangga tetepkeun qalbun sing jadi syaratut tauhid syarat ketauhidan urang nu kumaha ge malulu hakikat nama damal Allah panghaturan Allah mung Allah menciptakeun mayoritas ciptaan mantena tetap Allah ngadamel asbab supados syariat jeung hakikatna teras berjalan maka disebut we thariqah jadang ngaleumpangkeun ilmu syariat jeung nyareatna ilmu hakikat jeung berhakikatna janten insyaallah seperti burung dara yang terbang tinggi dengan dua sayap itu dia berjalan melalui awan ataupun udara dengan penerbangan yang sempurna karena dua-duanya dijalankan hiji we peungas jangjangna dikelepek jatuh di wae maka ditorekoh urang sadayana ngelangkungan urang diajar pangarsa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin ngadamel makolahna anu dilebetkeun kana moto Suryalaya nyaeta diajar thariqah teh bari kade lali bageur nyaeta ilmu amaliyah amal ilmiah ilmu nya kedah diamalkeun lamun ilmu teu diamalkeun ya cenderung macet teu dugi amal teu diilmuan ya tipeleset ngador ka dituna aya ngimpi meusan aya naon wangsit sautak saeutik itu ger jadi rasa diri sebagai apa ka dituna teu karasa ngaku we nu lain akueun urang sok naon ngahukuman sareng ngamakomkeun kana diri urang merasa diri sempurna merasa diri hebat merasa diri geus duduk dina makom anu kasampurnaan padahal urang nuju diajarkeun itulah offset rasa tidak terkontrol maka akhirnya beramal tanpa ilmunya otomatis dipeleset berilmu tanpa amal macet tenepi-nepi walaupun orang berkali-kali istilahnya diperiksa dokter resep bertubi-tubi tapi tidak mencicipi apa yang diresepkan tidak diikuti dan tidak dimakan bakal janten lanong moal itu secara asbab syariat
Ayeuna urang beramal teras kaditu bengkok sinemah rasana sok aya tetegenan ka makhlukna jeung dina diri nu dipunculkeun rek nyinghareup ka Allah mayun ka Allah tapi ngagunakeun power diri. Maka Syekh Sultan Aulia ngalangkungan kitab Sirrul Asrarna Fa'lam annahu la ilaha tadina fa'lam annahu la ilaha illallah teh diteraskeun wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Sok nyuhunkeun ampunten anjeun ka Allah pikeun dosa anjeun lidambika didinya Syekh Sultan nitik beratkeun ayeuna li wujudika li adami wujudika tanapi li wujudika lidan mi wujudika pikeun dosa-dosa wujud anjeun nu sok pede ka Allah. Maka rasa pede ka Allah ku hebatna rasa diri urang bade ku mangrupi naon bae panghaturan ti Allah ka urang dijadikeun benteng urang kadituna mesti yang pertama akan diduki oleh dirinya yaitu congkak rasa hebatna diri, rasa kuatna diri, rasa hebat mumpuniina diri, yaitulah wujud anjeun. Tatkala geus aya muncul rasa wujud anjeun moal aya dauqiyah rasa rindu ka Allah, rasa butuh ku Allah, rasa urang sebagai hamba fa annal abdul muftakir yen urang teh hamba nu banget butuh ku anjeunna sok leah eta rasa nu eta akhirna rasa wae nu urang sagala-galana. Itulah maka supaya rasa eta supados teu aya nu kudu aya nyaeta rasa mangrupi kadeudeuh ka nyaah Allah suruh tasawufna ibadah ieu teh panghaturan mantenanana. Maka gugur luluh lantahkan semua rasa wujud diri urang di hadapan Allah karena didinya wujuduka wujud anjeun dan hiji dosa layu qasu alaihi dambun ahwar anu teu aya sasamina tina bakating ageungna eta dosa tina bakating ageungna menjadikan hijab antara makhluk hoyong dugi usul ka Gusti Allah gagar. Maka tatkala hadir la ilaha sesuai kalimat itu kalimat yang tidak ada kompromi dengan kemusyrikan, dengan kemunafikan, dengan kekufuran, maka pertama dengan mengucapkan la ilaha yaitu menanggalkan semua selain Allah, yaitu mengajak kembali kepada Allah dengan keyakinannya, perasaannya, penghayatannya. Maka termasuk diri kita sendiri leburkan, yang ada adalah Dia semata. Selain Dia, alam semesta yang kita lihat, langit, lautan, matahari, bintang, bulan, seluruhnya semesta termasuk kita sendiri adamun mahdun eueuh bolongkotan bageur hakikatkeun eta dina hate urang. Yakinkan akhirnya muncul rasa rumasa urang anu butuh ku Allah, muncul rasa rumasa urang anu salalawasna kedah nyandar ka Allah. Tanpa melibatkan Allah semuanya tidak akan berarti dan bermakna. Sehebat apapun kasab urang usaha di mana-mana jongjon tongoy dina makom asbab tapi tawakalna teu aya dina ruh, maka sok kaseringan dina perilaku gerak jeung calik urang maka offset kadituna teh jadi biji hasil offset maleres Pak. Nah, abus bola tapi terjadi dangdanan karena apa ya, karena offset. Lamun ngalangkungan syariat dijalankeun, torekot dijalankeun, jalankeun anakku kunaon dina jalan toriko nyaeta di jerona ruhna hirupkeun ku kamaripatan insyaallah saimbang wa man jamaa bainahuma faqad tahaqqaqa. Sajalma nu ngahijikeun dua eta antara syariat jeung hakikat nun dibahasakeun istilah di menti tasawuf mah ditorikokeun
nya pakon tahaqqaqa nyata sampurnana, nyata benerna. Mudah-mudahan ku Allah urang sadayana kaing panghaturan ketetapan mantena anu urang tujuan ibadah teh hoyong ridho Gusti, hoyong rahmat Gusti Allah, nya otomatis ku rahmat eta ku ridho eta layak masuk surga Allah. Ku rahmat eta ku ridho eta layak liko bersama Allah. Pawassolaka alaihi bima minhu la bima minka, baru Allah ngadugikeun anjeun usul dugi ka Allah bima minhu ku mangrupi karunia Allah, la bima minka lain ku hebatna urang, lain ku kuatna urang. Ulah sok matak jadi hijab, hayu rek mayungkeun diri ka Allah mah keur ngarumasakeun hamba anu banget butuh ku Allah, ari Allah teu butuh ku liana. Kunaon? Da memang Allah nu maha sempurna, da memang Allah nu maha agung, da memang Allah yang otoritasnya tak terkena undang-undang. Manusia mah sehebat apapun membikin kumaha aturan, sehebat apapun aturan manusia, misal contoh undang-undang di negara ya dibikin oleh DPR, MPR, iya undang-undangnya bagus untuk kemaslahatan semuanya, tapi tatkala pembikin undang-undang tetap tidak gratis. Tatkala dia menyalahi undang-undang kena juga undang-undang. Leres Pak? Nah, tapi dat Allah tidak akan ada yang menghukuminya, tidak akan ada yang akan memberikan sanksi dengan apapun yang dia kehendaki, karena dia absolut, karena dia maha segala-galanya, maha sempurna tetiasa dihukuman, tetiasa ditaroskeun, bahkan sakumna manusia akan dipertanyakan oleh Allah. La yusalu amma yaf'alu. Moal dipertanyakan Allah mah. Itulah dat yang maha hebat, itulah dat yang maha sempurna. Sok cecemkeun urang ku katauhidan. Maka tengah yang tauhid mah kadituna dikhawatirkeun jadi bengkok sinemah. Karena sehebat apapun yang namanya manusia, badai para nabi, para wali, badai para aulia, sadayana tetap sehebat apapun yang Allah berikan jejak karomah, tetap kapasitasnya sebagai kapasitas makhluk yang tidak memiliki madorot dan manfaat. Tapi pemilik madorot dan manfaat hanya satu, dat yang wajibul wujud kidam baqwa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basor jeung saterasna. Saha eta jenenganna jenengan datna Allah. Maka la ilaha ditukil ku ilmu nahu la nafi muqaddir ilaha man fi muqaddir illa isbat Allah musbat jalan tauhidkeun ti ditauhidkeun keneh masih luak liuk la keur nganapikeun illallah kala kekara netepkeun. Jadi kadang-kadang lamun sur salah sawios pakar ilmu tauhid lamun eta henteu di eta teu dimakrifatkeun dina jero jiwa urang, maka mulak-balik antara kafir jeung iman kafir iman paur lep napisah nyawa jeung raga dina kafir. Naudzubillahi min masih keneh neneangan pangeran la kan la napi keur ngahenteu ayakeun pangeran ilaha dat pangeran mun kira-kira can manggih jeung Allah geus atosan nyawana paur dihawatir lamun ngetang tina ilmu lapan hartosna eta kalimat. Tapi tatkala ditauhidkeun ngalangkungan diajar toriko la kopi geus aya naksabandiahna tos menetap dina jiwana la da eta kamalna Allah geus ngayakinkeun nekadkeun penghayatanana ruhna qalbunna katauhidanana bahwa ruh tos aya dina urang ngayakinkeun yen ieu sagadayana perkara nu katingali ku urang nu karampa nu karasa sadayana teu kaluar tina maha kasampurnaan Gusti Allah. Ilaha jamalna Allah ngareret ka mana sehebat apapun alam dengan kemajuannya nu kareret ku urang ka kuping ku urang anu tadina poek jadi caraang guru Ibrahim anu tadinya jauh jadi deukeut ayeuna ku ayeuna ngawea bisa 2 menit
tekantos sama nih tekantos laras mereka Surabaya mereka Medan baheula mereka bade ngagunakeun surat menyurat wah betapa jauhna tapi eta sadayana tetap hate terus dipelak ku dikir hopi dina jiwa urang maka muncul penghayatan urang maha jamalna Allah betapa indahna Allah di mana ieu pusatna ieu listrik ngagemrai di dia di pusat 5 menit di dia di pusat 5 watt di dia 5 watt sami Allah terus ke Allah lari jiwana terus ma'rifatul ma'bud geus ngamaripatkeun dat nu diibadahan ku urang bahkan ngayakinkeun yen ieu jamalna Allah illa isbat lamun sur bahasa dia tauhid mah terus jalalna Allah musbat nu ditetepkeun anjeunna maka tetepkeun dina qalbun ibu seimbang dikir jaharna la ilaha dikir hopina eta ismu dat sing hirup dina mana tos dohirna aya batina aya maka sakumaha pidau Ibnu Hibban innalil qur'ani dhahron wa batnan sanyanya dina Quran teh aya dohirna aya batinna ku orang thariqah qadiriyah sabaniyah dohirna diucapkeun da perintah Allah sami da perintah Allah batinna diucapkeun ku qalbun lisanul qalbi hirup maka akhirna kadituna naon walibatnihi batman dina batinna ge aya di batinna geus hirup dina ruhna dina qalbuna naik nerekel kana ruhna semakin ada penghayatan tina ruhna semakin mengkristal tembus kana puadi mata hati nu aya ainul basirah hirup hatena terus tembus kana mata hati anu akhirna teras dugi da teh aya hijab kasingraikeun ku lana geus kasingraikeun manetap dina sirri naon dina sirri nyaeta di dinya mah pisirri wa pisirri lamun geus dugi dikirna sirri nu aya nyaeta kaula saur Allah dina hadis qudsi geus duduk kaula jadi moal tiasa ngabalieur ti Allah bade di mana wae keur kumaha wae tetep Allah anu malatas dina jiwana maka lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin hayu urang sasarengan menakan di dunia ieu penak di akhiratna mudah-mudahan jadi memeh di akhirat ya di dunia heula pelakan heula sakumaha pidauh Imam Nawawi man lam yajra fi hadihi lam yahsud fil akhirati sajalma teu melak di duniana mal panen di akhiratna jadi ayeuna waktu pepelakan mudah-mudahan pepelakan abi bapak sadayana sareng ibu sing janten anu mecekil panenna anu teu aya tandingna nyaeta kenging kana kaabadian ridona Gusti kenging kana kaabadian rahmatna Allah nyarengan bapak nyarengan ibu itulah manusia yang benar-benar sebenar-benarnya sukses nage sukses abadi mudah-mudahan melakukan perjuangan pengorbanan Bapak Haji Agus miwah keluarga ini luar biasa mantena beberapa tempat mendirikan tempat pengajian wabil aulia wabil aula melewati ngalangkungan nyaeta memfasilitasi hamba-hamba nu bade kumarep ka Allah luar biasa teh aya tandingna sabab balesanana keabadian ridho Gusti keabadian rahmat Gusti Allah itulah mudah-mudahan mantena dibarokahkeun yuswana diberkahkeun deui kasabna amin berkahkeun sabaraha tempat manakiban nu ku anjeunna biasa dimudawamahkeun aya tiluna di Bekasihna di Limanganana di Pasir Ciamisna sungguh luar biasa Bapak ngiring ka dieu mudah-mudahan termasuk paketanana sadayana amin paketan nu keng ridho mantena paketan nu keng rahmat mantena eta panginten teras we urang menakan da sateu acan
da urang sahebat apapun urang, kakayaan, kapinteran, tinggi jabatan, ilmu, kapopuleran, tetep moal bisa urang nyingcet tina hiji kajadian anu mesti terjadi. Naon namina? Maut. Moal aya nu tiasa ngalawan. Leres Pak? Moal tiasa ini sahebat apapun. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana wae urang aya. Sehebat apapun kekuatan urang, kehebatan urang. Tos waktos dongkap katangtosan Allah nu eta mah wayahna we pisah raga jeung nyawa, pisah jeung dahar cau, pisah jeung dahar bonteng, pisah jeung balad, pisah jeung dulur, pisah jeung keluarga, bari lain kur sabulaneun, satauneun tapi abadi sapapaosna. Tada teuing hanyakalna teu aya tandingna. Lamun balik ka ditu ngalongkewang teu bawa bebekelan, leras bari ka ditu beda alam, beda tempat. Di dunia mah sabar puluh poe ke aya balad ganggero, aya gasolin, aya baterai, rumpak-rampak bisa. Tapi di ditu lamun teu mawa nu dibawa ku urang nyata amal soleh, reka mana urang rumpak-rampak. Mudah-mudahan amal soleh anu ngalangkungan dikrullah la ilaha insyaallah jadi cacaang pange urang sadayana. Terjadi kiamat di mahsyar urang ka mana? Maka dina salah sayeuh hadis qudsi milarian teras, milarian hoyong syafaat. Pertama ka Nabi Adam, leres sabaraha ribu taun apruk-aprukan eta. Teras ka Nabi Nuh. Bari tos ngalaoskeun parah bingungna orang-orang kafir akhirna mengucap yang ucapan putus asa, nyuhunkeun ditentukeun ye teu kuat sok naha bade siksa ayeuna ka neraka cigan heueuh ku eta ge bisa kuat sakitu ripuhna geus nawar hayang meunang katentuan geus teu kuat ku ripuhna anu akhirna mapai ka Nabi Adam. Nabi Adam ngawal kumaha sur Nabi Adam era kaura dina waktu semua ayeuna teu wantun kudu nyarios ka Gusti nanada keur aranjeun budak kaula kabeh hayang menang syafaat kaula izin di hadapan Allah tos ngalanggarkan aturan Allah maka anjeunna nuduhkeun ka Nabi Nuh alaihi salam lamun perspektif toriko maka penakan ti ayeuna ngarah teu ngapruk teuing di dieu teh naon pertama latifatul qalbi aya di dieu latifatul qalbi wilayah Adam alaihi salam di dieu insyaallah lamun urang tos nyarengan ti ayeuna dan damel Nabi Adam munibin balik ka Gusti tobat ka Gusti inabah ka Gusti balik ka Gusti insyaallah bapa ayeuna geus sami nuju aruih ka Gusti. Mudah-mudahan keadaman selalu aktif di dalam kolbun urang. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kunaon? Sholawat ka Nabi Muhammad kan itu keadaman ya nya nu di Adam teh min nuri Muhammadin tina nur Muhammad keneh asal dari dinya Adam abul basar Muhammad abur ruh maka min ruhi Muhammadin min nuri Muhammadin tina nur Muhammad naik da dikirna teras poho elingkeun deui jauh deketkeun deui akhirna ku Allah dilebetkeun kanu mujahadah kanu terus berjuang sehingga mudawamah akhirna istiqomah maka nerekab naik dugi we teu karasa kana latifatur ruh wilayah siapa latifatur ruh di bawah susu sebelah kanannya kali dia ieu wilayah Nabi Nuh Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi Adam pun memerintahkan piarian tuh Nuh ge sami kalah nuduhkeun pilarian saha Ibrahim da kakasih Allah eta mah Nabiullah Khalilullah saking itulah hamba-hamba Allah pilihan namina ge ulul azmi kan eta sadayana aya di dieu tah di dinya tah
penakan Muhammad na ayeuna wa man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma sajalma anu teu manggih di dunyana lolong di dunyana teu wauh ka Allah teu wauh ka Rasul Allah na maka di akhirat oge lolong bahkan leuwih sasar teu manggih ribuan tahun teu papenak dongkap bapak ti ayeuna keneh dipenakan naon nu diange dina ruh anjeunna dina qalbun anjeunna jadi keyakinan bapak eta teh keyakinan Nabi Adam alaihissalam la ilaha jadi keyakinan ibu bapak eta teh keyakinan Nuh dan Ibrahim khalilullah la ilaha illallah tuluy walibatnihi batman terus naik deui bahkan ila sab'ati abdon nepi ka 7 tingkatan semakin mengkristal latifah 7 jadi jalan kabeh insyaallah tos penak dina latifatur ruh penak sareng kaadaman kanuhan kaibrahiman insyaallah di dunia penak di akhiratna penak amin tapi makna istilahna penak naon penak maknawi dalam arti ruh keyakinan ketauhidan kemakrifatan nyarengan marantenna ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika mayadin nuh min nuri Muhammadin mir ruhi Muhammadin sami naik nerekam saur Nabi Ibrahim detu ka Musa mantena matos sasauran sareng Allah dibuka hijab keing kamuliaan mantenan luar biasa jig sapaat insyaallah Musa nulungan da Allah parantos mihaturkeun wa kallamallahu Musa taklima umat Muhammad maku sabab umat pilihan jig daratangan ti ayeuna keneh keur waktu di dunia panggihan sugan kaditu nama da Allah maparinkeun ka bapa Allah bakal maparinkeun ka ibu kamaripatan ku Allah diaturkeun ka para anbiya wal mursalin insyaallah ka umat Muhammad mah moal dihalangan asal hayang we heulaanan mimitian we ku kahayang ulah mimitian ku hoream lamun mimitian ku hoream iraha rek meunangna sok mimitian ku kahayang apabila ada kemauan mesti ada jalan gitu kan istilah pepatah Indonesia tepat penakan contoh bapak ibu sadayana di mimitian ku kahayang lebet ke masjid alhamdulillah akhirna bapak menakan di dunia ieu mudah-mudahan menakan di akhirat amin da surga makrifat di dunyana dipenakan ku bapak di akhiratna dipenakan insyaallah jadi moal sasab mudah-mudahan ruhna aya nu manteurkeun kunaon ku kamakrifatan balikan gaduna usul ilallah dugi ka Allah bihaqqi la ilaha Nabi Musa ge sami tos didongkapan teh duka 100 tahun duka 1000 tahun ternyata Nabi Musa ge masih kene masihan pituduh tuh coba Musa Isa ruhullah dongkap ka Isa anjeun mah langkung caket sareng Allah mangga sur Nabi Musa dongkap Nabi Isa kumaha teu sangem kaula dina waktu saena izin ku Allah kaula geus dianggap maot tuluy manusia sabada kaula ninggalkeun eta kaum-kaum ger kaula dianggap pangeran bisa naon kaula ge hamba anu butuh ku Allah teu bisa naon ku ayeuna sakitu tuh tingali hamba pilihan mantena teu aya deui iwalti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi buktosna Kangjeng Nabi Muhammad didongkapan nuju sujud anjeunna tatkala kaum-kaum dongkap duka sabaraha miliar nu dongkap harita akhirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat saur Rasulullah saul Allah pidawuh Allah ka Rasulullah ya Muhammad irfa ra'saka angkat mastaka anjeun sok isfa lahu sapaatan kabeh jalma-jalma nu datang nya keing katangtosan ti harita henteu lami teras muter tapi keing katangtosan ti Allah mana nu kedah lebet ka sawarga mana anu weuih ka neraka
sadayana pangbalikan tapi dina katangtosan anu dua pilihan laknat dan rahmat. Mudah-mudahan urang kaeng katangtosan rahmat Allah amin. Anu didinya ku Allah dihaturkeun syafaatul udma habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulai ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Maulai ya sholli ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karam la ilaha tos malpanya kaing syafaat mudah-mudahan ti ayeuna kaing syafaat sadayana amin. Hakikat nama tauhidna anger kerah disambut tauhidna syafaat Kangjeng Nabi Muhammad teh hakikat nama syafaatul maula pitulung Allah Subhanahu wa taala. Jadi teu sasab nyebat ka mana-mana ge dahat teh tos bertauhid di dinya. Maka tatkala aya zikrullah dina manah teh jadi ngonci ka tauhidanana insyaallah. Beraya muka ka ma'rifatanana raos sejauh mata memandang tembus we kanu gaduhna ningali naon perkara ge teu kabobodo teh nya teu bengkok sinemah anger Allah tujuanana Allah sandaranana Allah peganganana bihaqqi la ilaha illallah.